Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di manabe ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi kodaratinum hakawasa urang tiasa ditepang dangu kendai. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Yaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Ratu Genderewo. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Kang Asep Gun ti Majalaya Bandung. Kasugri kaum dangu kanu nembe mendakan channel Kang Tile tong hilapnya kanu teu acan subscribe-na sumangga di subscribe heula. Kan watosna ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan ieu carita anu nuju dipedar ku Kang Tile sing janten panglipur kana kalbu pangbaberah kana mana. Sumangga atuh mitra ameh teu nyongkolong kana waktos urang pusurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting khususna ka Juragan Marna Katut Siturundul anu mana harita nuju ngobrol di hiji warung nyaeta ngobrolkeun ngeunaan pangalaman Siturundul nalika ngajorag ka Imah Aki Dongkal teh samalah ku Siturundul dibejakeun ngeunaan saha jelemana anu deleka ka Juragan Marna teh nu tayalian geuning lanceukna sorangannya eta Sumarni. Sumangga mitra urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu sakedapan Juragan Marna teu bisa ngomong nanaon puguh asa percaya teu percaya manehna kana naon anu dicaritakeun ku Siturundul lanceukna nu sarila ieu ku manehna teu woleh dibageuran sanajan bari ka manehna katut ka pamajikanana ngamusuhan oge nyatana geuning lain ngan samet nyatru atawa ngamusuhan jeung mikang ewah hungkul nempi ka kolu milampah hal sarupa kitu. Tega tur telenges teu boga rasa kamanusaan. Pomo ieu lain jeung batur. Tapi akhirna pok manehna nyarita. Bener-bener di luar sangkaan. Sanajan kuring oge apal ngeunaan eta lanceuk kuring salila ieu mikangewa ka kulawarga kuring. Tapi da teu nyangka sacau ngobuuk ge ari nepi ka tega saperti kitu mah. Tapi keun da sakabeh kalakuan jelema mah geus pasti hiji waktu mah bakal aya wawales jeung balitunganana. Kuring moal rek ngewa sumauna kudu boga rasa dendem hayang males mah. Kuring nyerahkeun sagalana kanu Maha Ngusik malikeun. Nyatana Allah anu mibanda sifat adil tul rohman kalawan rohim ngan kuring pepeujeuh ka maneh dul omat pisan hal ieu teh pamajikan kuring mah ulah nepi ka dibere nyaho lainna naon bisi kalah jadi pikiran da terus nabrak deui gering anu leuwih parnabatan anu enggeus-enggeus keun keur sawatara waktu mah ulah sanajahoeun engke lamun sagala rupana geus pas teu nanaon dibejakeun oge. Ceuk Juragan Marna nyaritana di barung kunahan rasa dina jero dadana. Da sahenteuna ari nafsu jeung amarah mah nya aya we. Ngaran-ngaran ngadenge yen anakna maotna alatan aya anu naluh saperti kitu. Bari jeung kulanceukna sorangan. So mohon Juragan,
Moal atuh ku abdi ge moal diwartoskeun najan duwi ka iraha wae oge. Dina waktosna kedah terangeun oge nya sanes abdi anu ngawartosanana. Nya ku juragan nyalira tangtosna. Jawab si Turundul tandes tur ngayakinkeun kadununganana. Sanggeus beres ngaropina. Tuluy we duanana carengkat tina diukna. Sabada mayar ka tukang warung mah leos we maranehna arindi tidinya. Muru ka mobil anu diparkirkeun sisi jalan. Sanggeus tepi duanana pating kalacat arasup. Dius we juragan marna ngajalankeun mobilna gancang naker. Harita di jalan teu manggihan kendaraan deui anu sejen. Memang wayah kitu mah da geus moal aya kendaraan di jalan ge. Wanci ampir nincek ka janari. Mobil anu ditumpakan ku juragan marna jeung si Turundul kakarek nepi ka imah. Juragan marna teu cacarita nanaon deui. Kebat manehna asup ka jero imah, laju asup ka kamar anu biasa dipake ku manehna. Nyaeta kamar urut anakna anu geus maot tea. Si Turundul oge manehna langsung we muru ka kamarna. Tapi saenggeus aya di jero kamar teh, manehna mah teu ngarasa tunduh. Jadina ukur ngahuleng. Nyoba-nyoba nyawang kajadian anu baris tumiba ka kulawarga dununganana keur kahareupna. Ari sabab nurutkeun pamikirna. Salila jelema anu deleka acan disadarkeun atawa acan tobat jeung babalik pikir mah. Pasti salilana bakal neangan cara pikeun bisa nyelakakeun tur ngabinasakeun ka kulawarga juragan marna. Malah teu mustahil. Manehna jeung biinah oge bakal kasakompet daunkeun lantaran dianggap kulawargana tur anu bumela ka juragan marna. Aing yakin najan si Aki dongkal geus moal daekeun deui oge dititah ngedelekaan ka kulawarga dunungan aing. Tapi eta jelema anu ngaran Marni bakal ngalakukeun rupa-rupa cara. Di antarana manehna bakal neangan deui jalma anu bisa dipuntangan tulung. Jeung dipiang saraya keur ngabinasakeun kulawarga dunungan aing. Yakin pokona mah. Kitu galecokna dina jero hate si Turundul. Tapi lila kulila mah akhirna goledag we si Turundul ngagoledag luhureun kasur tempat sarena. Nepi ka kabeurangan hudangna oge mitra. Lamun teu digeuyingkeun ku binah macan tangtu nyaring manehna teh. Itu nih hareup aya jelema rek ka juragan cenah. Juragana teu acan garugan teuing saha da jelemana teh beungeutna oge pekasionon. Coba muni hidung deui awakna ge. Cuk sampeurkeun heula ka itu. Ceuk biinah basa geus ngageuingkeun si Turundul anu harita keur gigisik bangun anu lulungu keneh. Pok si Turundul nyarita, "Oh nya, wa uca eta teh di mana ayeuna Bi?" Itu keur niuk dina bangku hanapeun tangkal anu aya dina pakarangan. Saha wa uca teh kitu nyang? Tanya biinah memang manehna mah da teu nyahoeun. Ari sabab apan anyar keneh digawe di imah juragan marnana oge. Eta mandor kapercayaanana juragan. Lemurna oge deukeut jeung lembur uing. Saenggeus dijentrekeun ka biinah kitu mah. Gura-giru si Turundul muru ka pakarangan hareup rek nyampeurkeun ka wa uca. Barang sorog ka hareup bener wae. Katempo wa uca keur diuk dina bangku handapeun tangkal buah anu aya di kencaeun pakarangan. Wa geuning, meuni tanginas wa. Hampura uing kabeurangan. Juragan oge can nyararing jiga nama. Ya patuh ka jero heula. Ceuk si Turundul bari melong ka wa uca. Dulkeun bae da isuk keneh ieu. Nya lesewe karek ke jam 8 leuwih saeutik meureun. Sahaja ini ti imah teh dur subuh. Da hayang tanginas nepina. Ongkohanan lamun beurang teuing masuk ke mobil. Walon wa uca bangun anu nyaol senaker. Ari teh lembur rumpakanna naon atuh wa? Pan lumayan jauh ka jalan gede anu aya mobil angkutan keur nu rek sasabaan mah. Leumpang we, da memang biasana ge sok leumpang ti lembur ka jalan gede mah. Geus nepi ka jalan terus megat truk areng anu iang ke kota Subang.
Jadi lumayan tegede teuing ongkos sakali weh di jalan raya ka lembur. Nya ka lembur panyingkiran ieu. Ceuk Wa Uca ngajelaskeun. Nya sae atuh jadi nate ongkong ngirit ongkos jaba gancang deui tepina. Da teu eureun-eureun jiga numpak mobil angkutan pastina ge. Nya Jang Dul. Aehna hamana geuningan can aya barang-barang nage. Barang-barang naon, Wak? Nya apadan uak pangna dititah ka dieu ku Dudungan terek. Mang menerkeun kamar cai sangkan ngahiji jeung rohangan dapur. Nya meh lawang na ti jero henteu kudu ti luar. Tapi mana can aya barang-barang materialna. Geusik jeung semen katut anu lainna. Gampang atuh, Wak. Kari balanja we engke ka material. Moal lila eta anu parende jeung toko papakean. Tadi pasti kaliwatan ku Wa oge. Oh, nu hareupeun aya tangkal jambu air lain. Sanes nu aya tangkal jambu air. Eta mah atuh toko sabangsaning alat-alat dapur. Baskom, teko, rantang, jeung anu lain-lainna deui. Bae dang ke ku juragan balanja anu karituna mah. Nya maksud Wa teh meh karidek we atuh ari geus aya mah. Tapikeun bae ketang nyaos we. Ceuk Wa Uca bari ninjek kuntung rokona. Sahabot keur aya dina sajeroning gunem catur kitu. Teu kanyahoan. Juragan Marna nyaho-nyaho geus aya di satarukangeunana. Bari pok nyarita ka Wa Uca. Ampura mang kuku kuring teh kaberangan. Nepi ka teu salat subuh-subuh acan. Geus tadi cenah. Bari ngareret ka si Turundul anu manggut ka manehna. Ah sawios juragan. Nyalse we. Keun we da enjing keneh. Mung manawi emang matos meser keusik sareng semena. Ai pek teu acan ayana naon ning. Oh nyakeun bae gampang lah. Teu nanaon teu anggeus sapoeun oge. Saanggeusna we ke sakedeung deui kuring reka material. Ayeuna mah mending urang mumuluk heula we. Keun bae megawena mah beurang oge. Ceuk juragan Marna jiga nu teu hayang ngabebereg ka Wa Uca. Sumuhun. Teu langkung juragan we ari perkawis eta mah. Nya kitu. Lamun sakirana kagok mah isuk oge teu nanaon pigawena. Teu kudu ayeuna. Mondok we sapeuting di dieu meh teu pulang anting mah kumaha daek mun kitu mang. Juragan Marna mencerong ka Wa Uca. Sumuhun mangga juragan. Kumaha saena we emang mah. Keun wio si Emod mah da ludeungeun sorangan oge. Ceuk Wa Uca nya tujuan kana kahayang dununganana. Ayu atuh ayeuna mah urang ka jerero. Di jero imah we ngobrolna. Dulkeun bae teu kudu barang gawe deui lah. Urang ngobrol jeung Mang Uca. Itung-itung tuker pangalaman we nya mang. Bari ngareret ka Wa Uca. Anu saterusna. Tiluanana arasup ka jero imah. Geus araya di jero, si Turundul jeung Wa Uca dariuk dina korsi. Ngarendeng pagigir-gigir nying hareupan juragan Marna. Dul, nyokot opieun jeung sakalian nyieun kopi keur Mang Uca. Bisi maneh eudek mah ninjuh we, kuring mah bae ulah enggeus tadi. Ceuk juragan Marna ngareret ka si Turundul. Teu lele da harita keneh oge si Turundul ngaleos ka tukang rek nyubadanan panitahan dudunganana. Teu lila oge geus ngurunyung deui bari dua leungeunna rebo ku babawaan dahareun keur nyuguhan Wa Uca. Saterusna mah prung we tiluanana ngarobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun. Pangpangna juragan Marna jeung Wa Uca anu nanggap pangalaman si Turundul dina waktu keur nying hareupan para siluman nyaeta titahan Abah Dongkal teh. Antukna mah Wa Uca teh teu tulus poe harita migawe pagaweanana. Ongkohanan da memangna geus beurang teuing deui. Anu kacendekanana mah isukna deui we ngaromba kamar cai mah.
Kitu cek juragan Marna ka Wauca. Wauca ge satuju. Hartina manehna peuting eta mah mondok ti imah tununganana teu balik heula ka lemburna. Kasugri kaum dangu. Cag kaayaan di imah juragan Marna anu keur garuneman mah urang tinggalkeun heula. Ayeuna urang kocapkeun deui Nyi Sumarni. Harita geus leuwih ti sabulan lilana. Disaprak manehna nepungan ka Aki Dongkal anu maksudna rek ngabinasakeun kulawarga juragan Marna jeung sakabeh nu aya di imahna. Kaasup si Turundul jeung biinah. Nyi Sumarni pohara ngarasa kuciwana. Sabab tug nepi kadanget harita kulawarga adina teh katempo masih keneh araya. Artina naon rupa pamaksudanana anu geus ditugaskeun ka Ki Dongkal teh can ngabuahkeun hasil meureun. Kitu ceuk pamikirna. Manehna mah teu nyahoeun kajadian anu geus tumiba ka Ki Dongkal katut para jurig katut siluman ti tahanana Ki Dongkal. Anu geus bisa diarelehkeun tug nepi ka ditaralukeunana ku si Turundul. Harita wanci liwat Isya. Nyi Sumarni keur dariuk tina kursi jeung salakina. Nyaeta nu katelah si Karnaen teh. Nah, geuning araya keneh wae si Marna jeung pamajikanana katut babu jeung bujangna teh. Nah can dipigawe kitu ku si Aki. Padahal geus aya sabulana leuwih ti waktu harita nepi ka ayeuna teh. Nyebutkeun paling dina jero saminggu kurang leuwihna Aki Dongkal sanggup pikeun ngabinasakeun kabehanana. Cenah. Ituna teh bari mencerong kana beungeut salakina. Nu harita katempona bangun anu teu pati ngabandungan kana caritaanana. Atuh puguh we Nyi Sumarni teh jadi ambak. Nempo salakina anu jiga teu pati milu mikiran. Sia mah aing keur ngomong teh jiga anu teu ngadengekeun dasar lalaki eueuh guam. Meuni teu ngadukung pisan kana cita-cita pamajikan teh. Kawas anu teu beuki udud wae. Pokna molotot ka si Karnaen. Lain teu ngadengekun Nyi. Sok salah sangka wae ai taun teh Nyai mah. Apaan ieu ge keur ngabandungan. Sok atuh kudu kumaha akang teh. Sakira bisa ngabantu kana cita-cita Nyai. Lain cita-cita meureun paniatan atawa patekadan we kitu. Cita-cita mah keun hayang jadi dokter, jadi polisi jeung sajabana. Jawab si Karnaen bari rada ngaget-get puguh sieun pisan manehna mah ku pamajikanna teh. Nyage beungeutna barangasan. Wani keneh nying hareupan maung batan pamajikanana mah. Teu sarua we deuleur rek pamaksudan rek paniatan rek cita-cita ge sarua kitu maksudna mah. Cing atuh pangmantuankeun mikir kumaha alusna ari geus kieu. Geuningan batan minasa mah kalah tambah maju wae usahana si Marna teh. Satungtung hirup keneh artina hirup urang angker we. Kieu jeung kieu. Rek iraha bisa mika milikna. Mika milik naon Nyi? Dasar lalaki bodoh. Keur goreng dodonges jaba eueuh. Gadag. Bodona beaku sorangan deui. Nya mika milik hartana si Marna atuh. Sabab lamun marodar mah geus jelas harta titinggalna bakal jadi milik aing salaku lanceukna. Salaku lanceukna atawa kulawargana. Sakaligus ahli waris tunggal. Nyi Sumarni geus bener-bener geus taya sopan-sopana pisan ngomong ka salakina teh. Kasar tur garihal mata kerung sebpikeun anu ngadenge. Tapi ari keur si Karnaen mah jigana teu nyeri hate teu sing dikitu-kitu kuno jadi pamajikanna teh. Teuing ngarumasakeun maneh we meureun pedah manehna eueuh gawe. Teu bisa ngaresikuan kanu jadi pamajikan. Atuh ari kitu kanyataanna mah matak naon mun didatangan deui ka ditu. Nya kalamun Aki Dongkal. Ceuk kitu ceuk kieuna ari geus ditepukan mah puguh tur jelas keur urangna. Eta oge pan kitu paniatan kuring teh. Ngan teu boga keur ongkosna.
Da lumayan ongkos mobil ti dieu ka ditu teh moal kurang ti 1000. Ari keur ongkos unggul mah nya aya di akang ge atuh Ji. Mahi meureun 5.000 ge. Pas-pasan bulak-balik ge geus 4000. Acan keur jajan di jalan. Keun masalah keur mere si Akina mah da geus perjanjian. Geus perjanjian kumaha maksudna Ji? Si Karnaen can paham kana maksud caritan pamajikanana. Nya geus perjanjian, lamun pagaweanana beres, sakabeh kulawarga si Marna geus ditumpurkeun, kakara ku kuring dibere bagian kitu. Oh kitu nya alus atuh ari kitu mah. Indit we isuk aya 10.000 ge duit mah. Mahinya sakieu mah, yeuk atuh ceklan. Ceuk si Karnaen bari ngasongkeun duit 2 lambar 5.000-an. Tak kitu atuh kudu dirojong ari pamajikan keur usaha teh. Da lamun geus sagala tinekanan mah, lain keur kuring wungkul tangtuna bakal jadi haktur milik urang duaan. Ceuk Nyi Sumarni. Padahal teu kitu oge dina jero hatena mah. Ngeunah-ngeunah cenah, lamun manehna geus hasil ngawasa harta anu jadi adina mah. Salakina geus buleud rek disingkirkeun, kitu anu aya dina pamikiranana. Kasugri kaum dangu. Peuting beuki jempling. Di luar gandeng ku sora gaang jeung jangkrik anu reang patembalan. Cari cangkas jeung sora londok patema-tema ditukangeun imah. Anu pamustunganana. Eta 2 urang salaki pamajikan teh pating koloyor asup ka jero kamar. Lantaran karasa pada geus ngarasa tunduh. Mitra kaum dangu, kocapkeun waktu isukna. Wanci liwat bedug lohor Nyi Sumarni geus aya di hareupeun buruan imah Aki Dongkal. Tiiseun di jero imahna teh. Sasarina lamun manehna kadinya ti jero keneh oge sok geus dihiapkeun ku pribumi, nyaeta Aki Dongkal. Tapi harita mah sakitu manehna geus ngajanteng salila-lila. Ti jero imah teh teu kadenge aya sora-sorana acan. Sora Aki Dongkal. Keur ka mana cenah aki-aki teh nya? Asa tiiseun di jero imahna ge. Keur ulin kitu ka tatanggana. Biasana da lamun aing datang teh teu lila oge jug digerowan ti jero. Ah nah ketang make ngadaguan di gerowan sagala. Ketrok we pantona buat teuing keur aya di jero. Bisi keur sare meureun. Rek diketrok we pantona. Kitu ceuk geurentesna. Tudah ngalilieur maneh Nyi Marni mah. Naon hesena kari ketrok meuni kudu mikir heula sagala. Aki. Aki. Haraya di jero kitu. Ya kuring Marni Sumarni tilmur panyingkiran. Cenah. Kituna teh beuki tarik ngetrokanana. Nepi ka euneur bilikna oge. Lain diketrok deui tapi ditakolan meuni sahabekna tapi angger teu jero teh taya anu lembalan. Nah ka mana cenah aki-aki 7 mulut teh. Asup wae kitu langsung. Teu ditulakan jigana mah. Mending asup wae bisi nya keur sare. Geus boga pamikiran kitu mah terus weh manehna nyurungkeun panto. Nya wae teu ditulakan. Sanggeus panto muka plus weh manehna asup. Jen ngajanteng bari culang cileung. Moal salah keur di dapur. Kituna teh bari kojeng kang leumpang muru ka lawang dapur. Matana hurung mencrong kana beungeut Nyi Sumarni. Sakadang ucing, ari dunungan sia ka mana? Cenah, jiga anu geus teu cager we ngadonanya ka ucing. Ari nu ditanyana lain nembalan. Da puguh ngaranna ge sato, rek bisa nembalan kumaha. Kalah heuai meuni calawak, reup weh peureum bari ngabuleudkeun nawakna. Teu mirosea ka Nyi Sumarni nu ngajanteng hareupeunana. Ih, abong sato sia mah.
Ditanya sabenar-benar ku aing batane balan kalah hees. Nah kamana atunya babengok aki-aki 7 mulut teh. Moal kitu hees keneh di kamarna. Heeh bener moal kagok rek ditempok ka jero kamarna ku aing mah. Ceuk Nyi Sumarni deui ngomong sorangan. Badis we jelema anu kurang saendan. Tapi sarua wae. Di kamarna ge teu nyampak aki dongkal teh. Anu akhirna ge kueh Nyi Sumarni diuk mani andeprok luhureun amparan samak di patengahan imah. Asa capek tungtung nate aing mah. Dan kage balik meureun eta aki-aki hakanan jurig teh. Padahal mah ngajedog we di imah geus aki-aki mah. Lain ancolong-ancolongan wae. Pokna jadi gegelendeng ngarasa keheul tur kesal. Nepi kawanci asar mitra. Anu di dada goanana can jebul keneh wae. Nyi Sumarni geus teu kacatur deui kumaha kesel jeung jengkelna. Jung manehna nangtung kojengkang leumpang buru ka panto. Juru turun tina golodog tuluy ngadon ngajanteng di buruan. Panona rarat reret ka sakurilingeun imah. Beuk nya anu ieu mah aki-aki teh ngagawekeun pisan ka aing. Lamun ras teu butuh teu sudi teuing aing mantog-mantog deui ka dieu. Tapi sabot keur ngajengjen kitu. Rong heap teh hareupeunana aya nu datang saurang budak lalaki anu umurna sahandapeun si turundul. Katempo eta budak teh teu kebat leumpangna. Kusabab ningali aya Nyi Sumarni anu keur ngajanteng hareupeun golodog. Tah kabeneran aya budak. Jang ka dieu geura. Cenah bari ngagupayan ka eta budak. Sajongjongan eta budak kalah mencerong kana beungeut Nyi Sumarni. Teu waka buru-buru nyamperkeun. Ka dieu jang. Lain kalah ngajanteng kitu. Ka dieu corek aya tanyakeun. Bari jeung rada hararese oge. Antukna eta budak lalaki teh leumpang ngadeuketan kalebah Nyi Sumarni. Saenggeus jarakna kira-kira salengkah deui. Pok eta budak nyarita. Bade aya tanyakeun naon, Ceu? Rek nyemah ka aki oco teh? Nya bener pisan jang. Oco teh geus tadi ka dieu. Tidur lohor keneh tapi kamana ari si aki nanya? Nyi Sumarni pohara bunga heunana. Ngadenge eta budak nyebutkeun yen manehna rek nyemah ka aki dongkal teh. Artina manehna teu kudu capek-capek deui nerangkeun. Teh sok keneh oge aki mah di imah uing. Dagos aya kana 4 poena teu cicing di imahna. Wing ka dieu ge pan dititah ku aki, titah pangnyokotkeun bako jeung salin cenah. Pokna eta budak ngajelaskeun ka Nyi Sumarni. Nah kunaon kitu make jeung teu cicing di dieu? Nya teu cicing di imahna. Apanan boga ingon-ingon si aki teh sabangsaning hayam entog soang jeung anu lain-lainna. Kusaha atuh diurusna di parabanana? Nyi Sumarni mencerong ka eta budak. Bogo geus aya kana 2 mingguna si aki teh gering. Awakna paranas jaba muriang. Sok ngadeg-deg ari peuting teh. Ari ingon-ingon mapan ku uing unggal poe ge di paraban. Ayu atuh ari ecorek ka si aki mah. Tapi dagoan heula sakedeung uing rek nyokot heula bako jeung baju keur si aki. Cenah sababaraha kali nyebutkeun tara gering. Ah lieur aki-aki teh. Pake jeung gering sagala rupa. Atuh moal bisa meureun migawe pamaksudan aing ge ari gering mah. Pokna bari mencerong ka budak anu geus asup ka jero imah. Teu kungsi memenitan oge. Eta budak geus kaluar deui ti jero imah. Leungeun katempo mawa buntelan nyaeta pakean laki dongkal tadi teh. Saterusna beral weh Nyi Marni jeung eta budak laleumpang ninggalkeun imah aki dongkal. Rek muru ka imah si Ubed ngaran eta budak. Teu lila antarana. Srog maranehna anjog ka hareupeun hiji imah panggung anu pernahna rada nenggang ti imah-imah sejena. Memang mitra. Di lembur eta mah ti hiji imah ka imah anu lain oge teu pada reukeut. Masih keneh ancal-ancalan, kahalangan ku palataran jeung perkebonan anu pating jarumpluk ngahalangan kana tetenjoan. Ayo atuh Ceu asup, lain ngajanteng wae. Ceuk si Ubed ngareret ka Nyi Sumarni anu katempo keur ngajanteng bari ngahuleng. Nya hayu jang. Geus kitu mah. Kalacat weh duanana pating kalacat arunggah kana golodog.
Laju asup ka jero imah. Barang geus aya di jero imah. Kasampak teh Aki Dongkal keur diuk dina samak, bari dihahayungkung ku sarung. Di dapur kadenge trong-terang sora wawadahan dapur anu keur diberesan. Barang mireungeuh aya anu datang. Pok Aki Dongkal langsung nyarita ditujukeun ka Nyi Sumarni. Sedengkeun ari si Ubed mah harita keneh oge saenggeus mikeun bako jeung baju salin ka Aki Dongkal mah. Manehna langsung ngaleos ka tukang rek maraban hayam jeung soang bogana Aki Dongkal nu milungung si jeung dudunganana. Geuningan Nyai, paingan Aki tadi hayang ngajurungan si Ubed ka imah. Si horeng aya semah ti Subang geuning. Geus lila. Cenah. Bari mencerong kana beungeut Nyi Sumarni anu katempona bangun anu keur ngemu kabingung. Tidur lohor Ki. Tapi teu naon lah. Na teu damang naon kitu Aki teh. Pokna malik mencerong ka Aki Dongkal. Teu wakanembalan Aki Dongkal teh. Kalah ku siwel ngaluarkeun dompet bako tina buntelan anu ngahiji jeung baju meunang pamawa si Ubed teh. Tuluy ngabijilkeun padudanana tina saku kampretna. Eta sungut padudan diwawelan ku bako. Set diseungeut peledug haseupna mulek kaluhur nepi ka poek rohangan imah teh eukeur mahareurin deui. Nyi Marni nepi ka sababaraha kali ngaberkes bersin bari jeung batuk nepi ka ngohko. Teu kuat meureun ngambeuh haseup bako anu keuna kana irung jeung panona. Aki mah ongko gering. Tapi meuni udud wae atuh jaba meuni bau sareng engap kieu deui. Sakumaha gering ripuh oge teu bisa ari nepi ka eudeun udud mah atuh Nyi. Sararea oge kitu ari anu geus nyandu kana udud mah. Kalah ngahehe bari nganyot deui padudanana. Nyi Marni oge teu bisa kukumaha. Antukna pok manehna ngamimitian nyarita ngeunaan niat jeung pamaksudanana pangna manehna ngadatangan deui ka Aki Dongkal. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.